wargi para ihwan, ku abdi anu tiluan, bade ngaoskeun doman tentang penting pengajian. Para santri, para wargi, omat lamun eukeur ngaji, sing perhatikeun kiai, ulah kalah ngorek ceuli. Sabab ngaos teh pitulung, supaya urang teu linglung, boga ilmu tangtu untung, sangkan urang teu adigung. Cara anu maca Quran tapi henteu ditajwidan, macana bari nundutan, gadona undut-undutan. Caramu nonton TV, sepak bola atau voli, ninggalna menit taliti, apal artis hiji-hiji. Ieu zaman lucu pisan, jalmi leuwih resep dandan, batan angkat ka pangaosan, ngaji digisin isinan. Pami angkat ka festival, palami-lami jeung awal, ngaos mauihna enggal, dasarna bujur aseupan. Kacarita di hiji desa, masjid ageng jeung lega, molompong eueuh eusian, tinggal aki-aki duaan. Sedangkeun jalma nu kafir henteu ngutamakeun ulin, kana diajarna rajin, pikeun ngahancurkeun mukmin. Kumaha ngalawana, sedang duit teu boga, nya kitu deui senjata, komo teu bisa nyieunna.